Sahadatu bagian kahiji syahadat saran, kadua syahadat munjin, kade kudu telik pisan, ta'rifna syahadat saran, kadar-kadar nu ngucapkeun kalimah syahadatain, henteu nilik patekadan, manfaat syahadat saraan bisa disebut mukminin, munggu hukum kadunyaan kaya halal pepencitan, halal ditikahkeunana kajalma anu Islamna, jeung halal nampa warisna ti jalma anu Islamna, ari mungguhing Allahna jeung mungguhing akhiratna, kudu terus jeung munjina engke penjelasanana. Kanjeng Nabi tos nyawurkeun anjeun kudu ngahukuman ku zahirna caritaan jeung zahirna kalakuan, jeung teu kudu ngahukuman nu dina hate disimpen, dataya nu uningaeun salian ti zat pangeran. Lamun zahir kalakuan atawa zahir ucapan aya anu ngabatalkeun nu disebut pamurtadan, batal syahadat syar'ana sanajan ngucapkeunana kana kecap syahadatna, laku ucap nu murtadna kaya asup ka gereja dibarengan ku ngahaja atawa nyembah berhala kaya patung nu baheula